Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Keandra Aprilio Saparas. Raisya Usya Fadila, Almira Junior Zahra, Azahra Nur Fadila, Andita Eka Putri Pratiwi. Arurang di dieu bade ngajelaskeun tentang dongeng. Sajak nu merenah nu kalima aya ngagunakeun ungkara rasa teh ekspresi rarai, gerakan leungeun atawa gerakan awak. Nu kagenep aya latihan perenah nafas, atur nafas ngarah sorana stabil ti awal nepi ka akhir. Nu katujuh aya nyieun kontak panon. Lamun maca di hareupeun batur sasakali ningali ka panonton sangkan leuwih nyambung. Cara nulis dongeng anu merenah. Anu kahiji nyaeta tentukeun jejerna. Anu kadua tentukeun palaku-palakuna, siga antagonis, protagonis, atau tirtagonis. Anu katilu tentukeun galurna. Aya galur maju, aya galur aya mabok tengah, aya galur mundur. Terus aya tentukeun latarna. Aya latar tempat, latar waktu, jeung latar suasana. Terus tentukeun oge titik tilik. Aya jalma kahiji, jalma kadua, atawa jalma katilu. Terus anu terakhir tentukeun amanatna anu aya dina dongeng eta. Cara ngadongeng anu merenah. Nu kahiji, ngarti eusi dongengna. Baca jeung pahami eusi dongeng anu dek dicaritakeun. Nu kadua, latihan ngagunakeun intonasi. Suarana kudu sarua jeung eusi carita dongengna. Contoh, lamun caritana bungah, suarana kudu nyaring tur sumanget. Lamun caritana sedih, suarana laun tur leuleus. Nu katilu, ngagunakeun ekspresi jeung gerakan awak. Contoh, lamun caritana sumanget, ekspresi jeung gerakan awakna kudu nunjukkeun sumanget. Anu tiasa kapendap ku sadaya nu ngadangukeun presentasi teh nyaeta urang sadayana tiasa langkung ngartos kumaha cara ngadongeng anu merenah, oge kumaha cara nyerat dongeng kalayan saya turuntut ku kituna. Ieu ilmu tiasa janten bekel pikeun urang sadayana boh diajar, boh dina kahirupan sapopoe, pikeun nyebarkeun carita anu ngandung piwuruk jeung ajeun inajeun kahirupan. Sakitu wae biasa abdi sampaikeun di aya mukana. Sareng ngapunten bilih aya pecah acara kalakuan anu